jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepati diurusan bloon jelema ketika jadi pejabat jana urusan awak bae di kantor kaimah urusan duit sakadar jam beudeuh dahar hirum poka salat roh asli jelema ketika jana bae dikubur bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur jenderal tinggal jenderal presiden raja tinggal raja roh berhadapan dengan Gusti Allah naon sia teu pernah urusan roh bakal balik ka Allah ayo urusan bae awak ayo urusan Gusti awak unggal peti udang ka HR ka udang deui urusan awak mah dulu anu engke bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueun ka urang geus bae mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji hararese jasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngetrik di jero awak urang